Dipajang ka Surabaya, di Katapang aya ronggeng. Wilujeng mitra sadaya tepang deui sareng dongeng. Sapertos biasa dongeng kapidangkeun ngalangkungan channel YouTube. Mitra ieu carios judulna lalakon Si Bagja. Bagian anu ka 20 genep hasil rekat cipta bah arga atanapi bah pendi ese citra warga ti Bandung Jawa Barat. Anu oge maos ieu carios. Dahar bandros make saos dahar teh diciritan. Supados tenyong cai waktos dongengna urang kawitan. Jentrengkeun kacapina gelikeun sulingna nayaga. Harita teh pas sore angin pasawahan midang lirih ngageberanu keur hutahet silih ala awak ngadaguan bongohna silih intip kalemahan saurang budak dina gerak nu geus mimiti rancingeus keur ngincer bongoh guruna dina jurus-jurus cimandean ngan teu laju sabab kaburu aya nu datang. Assalamualaikum. Ceuk nu datang uluk salam horeng emed. Kairingkeun ku saurang laki nu keur hut-het eureun heula. Waalaikumsalam. Jang emed yap tadieu. Si Aki nyatana Ki Nur nu keur latihan silat jeung Si Bagja nyambat tamu sina arunggah ka babalean imahna. Jang Bagja. Duduh teuing kasep jalu. Ceuk eta lalaki nu tayalian ti Mang Dayat anu harita dibawa ku emed. Mang Dayat nyumpunan janji sakumaha nu dikedalkeun ka Aswad. Bapana Si Bagja ieu manehna rek mantuan malurus Si Bagja. Ayeuna parang panggih alhamdulillah ti nekanan. Mimitina mah Si Bagja olohok we ditanya teh. Teuing handeueul meureun pedah nu datang teh lain bapana. Teuing pohon deui tapi lila-lila mah manehna inget yen eta teh Mang Dayat nu imahna teu jauh ti imah Basaya di Karangwangi. Mang Ayat muhun Mang Ayat jalu aja ka dieu neangan hidup dati heula basa neangan bareng jeung Pak Awad teu kapenak padahal amang jeung Pak Awad teh harita tos ingali bumi nu harita mah saung lebah tangkal buah itu tuh di Lebak. Cek Mang Dayat panjang lebar bari nunjuk ka lebah. Ka Lebak nu aya tangkal buah. Bapak Weng ka mana ayeuna? Teu ka dieu geuningan. Si Bagja dumadak bareubeu. Ngalih ka lembur anyar ngan ka mamang teu ngawartosan di mana-mana mah da panginten pilih kakupingan ku Karaman nanging saur Pak Awad mah sadayana teh boh abah saya boh mama Ana boh Lasmana boh Nek Sarah teu kirang sawias-wias. Ai Mang Nana Mang Dayat ai Mang Nana Mang Dayat ai Mang Nana Mang Dayat. Cek Si Bagja arep eupup sabaraha kali nanyakeun mangsana. Mang Dayat teu ngajawab da nyaeta sok sieun Si Bagja nalangsa. Dumeh mangsana kacangkalak Karaman. Ardan sabalad-balad. Ningali Mang Dayat teu ngajawab. Si Bagja dumadak ngajangilek.
mangga tu eta dileueut nu kiwening di dieu mah Ki Nur nawaran susuguh ka Sema. Hatur nuhun cekap hapunten we lengoh maklum husuh insyaallah ari tos terang demuk kieu mah sanes waktos silaturahmi deui tembal Mang Dayat bari pokna deui katampi ceng kana cangkir regot diinum tangkang alaki munahan hanaang urut leumpang nanjak mudun geus kitu ceng kana bumbuy-huy am di opi emed ge teu tinggalkeun ngilu ngahanca susubuh ngan si Bagja huleung jentul bangun nguluwut teh da eta meureun can meunang jawaban ngeunaan mangsana naha salamet naha cilaka. Ieu lalakon Mang Nana teh jang aja Mang Dayat gasik muka carita demenenjo hiuk si Bagja nu camreut miyunit tutut memeh mina catur ceng kana cangkir meakeun cai Ki Nur teu cileureun nambahan cai tina teko kana cangkir hancengan Mang Dayat. Usum halodo aki Mang Dayat ngahehe nu mawe dicurulungan deui ge tembal Ki Nur sarua ngahehe drek-dek Mang Dayat ngadongeng basa ambruk jeung mangsana terus mangsana galungan jeung karaman nu dipingpin ku si Kardan nu saterusna mangsana dibarawa teuing ka mana saterusna datang Aswad jeung neangan si Bagja kalabaksaan. Mun aita nyimpang ka dieu mah ceuk si Bagja meuni manghajakalkeun Mang Dayat jeung bapana harita teu nyimpang. Sabar aja sabar. Da isuk pake toge moal burung nyalusur. Da cacak lamun paawad nyebutkeun di mana-mana mah lemurna ayeuna pasti ku Mamang dianteurkeun. Oh, sabar ranan jalu kege geus waktuna mah bakal jonghok. Ki Nur ngilu mupahan nu keur sedih. Cing Jongjon we latihan seut jeung aki ayeuna mah ngarah bisa ngungkulan karaman ceuk Mang Dayat. Ngilu alto si aki haat ka si Bagja ngalatih silat. Oh, atuh maut mancing Mang Nanana. His ulah bakal bareng sangka insyaallah Mang Nana teh kitu kieu ku padang tayungan mantena ceuk Mang Dayat deui nya kon nu geus mah tong dikirain jalu mun jaga aja geus nya jago silat pangbarahkeun mangkeluk nu ngaran si Obeng ceuk Mang Dayat bari dedek-dek nerangkeun basa manehna disiksa ku si Obeng nepi kangihan maneh geuning harita teh raketak leungeun mangsana dibakutet kana tonggongna sangreud pageuh ku tambang nu geus dibawa ti anggalna mangsana ukur ugal ugil teu bisa bebas meta da puguh pada ngarajengan. Kumaha den si Obeng nunggu parentah Kardan bari reet ka Mang Dayat nu keur cimeblek calana lebah hareupna geus jibrug nyerep kana lebah bujurna. Lebok si Obeng ceuk si Kardan teh geuningan harita asa dihaminan si Obeng masang kuda-kuda nurutan gaya bentang film silat ciatli ciat cebron sukuna ngababuk awak Mang Dayat nepi ka ngacongkeng. Ampun ampun. Mang Dayat ukur bisa ampunan bari pupuringi sanahan ka nyeri. Bro inget bisi kanyahuan kuno wajib hilu jeung aing sia bayawak sana rek disatorkeun ka empa aing sila dibara ulah hanjakan mun bari keringaran ancam Kardan teu eulem harita teh nya anja hatah karaman Ki Nur mangkarunyakeun rasakeun karaman rasakeun ceuk si Bagja ngowowong nu mawi ge cacak ora keneh dek guguru ka aki di dieu ceuk Mang Dayat. Nah make kudu ngolah deui laek leukeun mah ayeuna ge nyamen tembal Ki Nur bari ngareret ka emed nu daderet surti. Nya mang urang rotin we tulin ka dieu jeung kuring saminggu sakalima tembal emed ngagedean hate Mang Dayat. Asik Mang Dayat surak terus nama Mang Dayat jeung emed pamitan
Ki Nur nganuhunkeun ka Mang Dayat jeung janji teu kudu salempang sabab si Bagja rek diurus jeung digedekeun ku manehna saacan aya kolotna datang mah. Si Bagja atoh teu atoh nama ibarat nampak ibarat Mang Dayat ngeunaan kulawargana teh. Atoh dumeh kulawargana saralamet sedihna dumeh mangsana kacang kalaku karaman. Waktos naseep mitra saninten buah saninten kasih koneng nyiar gula hapunten ada hapunten dongeng urang ecag heula. Hatur nuhun kana segala rupi perhatosan mitra dangu sadayana utamina kanu parantos subscribe sareng like-nya anu teu acan mangga diantos hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakidangan. Insyaallah baharga nepangan deui dina terasan dongeng lalakon si Bagja bagian anu ka-17 atanapi anu ka-27 masih dina channel YouTube PNDS Citra Warga ieu. Jaga